Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala eta panginten pada wihan deui wios lah. Qala Ta'ala, qala parantos ngadawuh Gusti Allah. Pailna di mustatir, di haiden disumputkeun, buktina nyaeta Allah. Anu ngadawuh teh Allah. Qala parantos ngadawuh berfirman Gusti Allah Ta'ala bari maha luhur Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Iqra al-ayah, Iqra al-ayata. Nisaukum ari pamajikan aranjeun, nisaukum ari istri-istri aranjeun eta harsun diibaratkeun pepelakan. Eta harsun diibaratkeun pepelakan. Atanapi sawah, kebon, huma. Anu sok bisa dipake pepelakan gitu maksudna nama. Lakum pikeun aranjeun hei lalaki. Lakum pikeun aranjeun hei lalaki. Paktu maka kudu datang aranjeun teh hei lalaki. Paktu ieu teh kalimat nama jazi nu kieu teh. Pinuh ku ilmu bayan di dieu teh. Manya istri disebut huma atau sawah atau kebon eta mah perumpamaan. Da sabab istri ogenan kapan sok dipacul kenana teh. Teranglin alat atau senjata maculna sok dipacul ku pameget, nya istri ku istri deui sok model. Lakum pikeun aranjeun paktu maka kudu daratang aranjeun teh lalaki harsakum kana paranti pepelakan aranjeun. Harsakum kana paranti pepelakan aranjeun. Istri diibaratkeun sawah, kebon, huma. Gitu. Pek daratang aranjeun teh lalaki kadinya kana huma jeung kana sawah. Harsakum kana tempat pepelakan aranjeun. Annasyitum bari kumaha bae karep anjeun gitu lamun dihartikeun mah. Annasyitum bari kumaha bae karep anjeun. Wa qaddimu jeung kudu ngaheulakeun amal hade aranjeun. Wa qaddimu jeung kudu ngamalkeun amal sae aranjeun teh kitu. Mesing maneh kumaha bae atawa ku Allah disebatkeun sok datang anjeun ka istri-istri aranjeun. Istri teh diibaratkeun paranti pepelakan da memang aya di dinya di istri teh aya nu paranti melakna gitu. Nu melakna pameget nyanak alakna nyaeta pacul. Kumaha bae lah carana lamah kitu cek Gusti Allah teh. Dawuh Gusti Allah teh. Annasyitum bari kumaha bae karep aranjeun eta mah. Wa qaddimu tapi cenah ge kudu ngaheulakeun amal hade aranjeun li anfusikum pikeun diri-diri pikeun pirang-pirang diri aranjeun li anfusikum pikeun pirang-pirang diri aranjeun.
kusim kuring pada diilustrasikeun jeung deui lain ilustrasi ieu sebenarnya memang kenyataan di dunia aya nu disebut penyakit AIDS HIV di baheula nepi ka ayeuna teu aya ubarna lamun rek diimunisasi atau divaksin teu aya tah eta teh cirining ujian jeung cobaan pikeun jalma nu iman mah kan lamun jalma kafir mah siksaan eta teh azab kunaon kitu kapan di dieu geus disebutkeun dina ayat Al-Qur'an nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum annasitum wa qaddimu li anfusikum ya lalaki sok daratang ka awewe ku jalan nikah awewe teh diibaratkeun huma aya paranti melakna di dinya teh engke disimpen dina rahim fi qororim makin dawuh Gusti Allah kumaha we datangna eta mah carana kapan macul ge aya anu ngaenca kieu sumkuring masuk ka dieu ka kenca ka dieu anu di dieu ka katuhu ka dieu nya kitu macuna mah rek bari nongeng rek bari nangtung ari bisa mah kitu tapi wa qaddimu li anfusikum heulakeun hal nu hade kumaha pantesna sakumaha nu dicontohan ku Rasul tempat bebelakan anjeun teh di istri teh aya hiji nyaeta nu aya di payun hasapah parji teh ari ieu kalah melakna lain dina tempatna kitu maksudna makana ku Gusti Allah disiksa pikeun jalma kafir mah kajadianana dina sejarah dina kronologisna eta jalma teh seperti monyet-monyetan penyakit AIDS teh tina monyet sebenarnya kera atuh sembarangan tuh dah lamun homoseksual kapan pameget jeung pameget ngasupkeun kana naon da iwati kana eta anu diliang tukang gitu timbul we penyakit da kotor kunaon atuh geus puguh aya lawang payun di istri anu sah anu geus puguh diijab kabulkeun keur nikah sok sanajan ayeuna sah tapi kade ulah wani-wani kana lain tempat nah kitu timbul we penyakit kenana teh lamun istri kapan lesbian geus puguh aya ieu pasangan kunaon sih gitu berarti eta khawarikul adat syad gitu nya dina harti beda ti batur we ujung-ujungna timbul penyakit sing kahatos tah ieu surat naon nya hilap deui teh ayat ieu tah nu bieu dibacakeun dijelaskeun ku kitab Qurratul Uyun ieu urang teraskeun awas Iqra al ayata Iqra pek baca ku anjeun al ayata eta ayat eta potonganana potongan ayat da eta teh jadi li anfusikum al ayah gitu teruskeun wa sababun nuzuli hadhil ayati wa sababun nuzuli hadhil ayati jeung ari sebab atawa asbab lungsurna ieu ayat anu neme tah aya asbabun nuzulna wa sababun nuzuli hadhil ayati jeung ari sabab atawa asbab lungsurna eta ayat eta annal muslimina yen sanyana kaum muslimin annal muslimina eta annal muslimina yen sanyana kaum muslimin eta qalu nyarios itu kaum muslimin teh eta qalu nyarios itu kaum muslimin teh inna na'ti an-nisaa inna na'ti an-nisaa
inna saestuna kami cek kaum muslimin, cek jalmanu Islam, inna saestuna kami cek jalmanu Islam, etanati sok daratang kami teh, etanati sok daratang kami teh, datang di dia teh bisa diganti maksud nama ngajima lamun suami istri anu sah, lain zina ieu mah jima. Etanati sok ngajima sok jima kami teh bersetubuh kami teh anisaa ka pirang-pirang pamanjikan, anisaa ka pamanjikan, barikatin teh jama muannas salim, hal dinasobkeun ciri nasobna ku kasroh sabab jama muannas salim, ayat teh tanis ditungtung, barikatin bari anu sari deku, bari anu sari deku, sing kabayang moal mandi dipulgarkeun teuing tapi rada detil ari sari deku teh nyaeta ngajima teh, jimana teh bersetubuhna teh istrina nongeng pamegetna ti tukang, jadi istrina si deku gitu hiji cenah eta ngamaknaan annasitum teh di dinya. Nah, tapi kumaha engke kesimpulanana nya gitu. Terus kumaha deui, waqo imatin jeung bari anu nangtung tuh, jeung bari anu nangtung pada nangtung, waqo imatin jeung bari anu narangtung, bari nangtung cenah manehanana nangtung, lalakina awewena oge nangtung, wa mustalqiyatin jeung bari anu nalangkarak. As dek ieu keluar henteu ieu im keluar as teu geng keluarkeun oh kalebet. Wa mustalqiyatin jeung bari anu nalangkarak tilu tah. Wa min baina aidihinna, wa min baina aidihinna jeung ti antara hareupna itu awewe, wa min baina aidihinna jeung ti antara hareupna itu awewe, berarti lamun pahareup mah lamun bari nangtung atawa nangkarak. Wa min khalfihinna, wa min khalfihinna jeung ti tukangna itu awewe eta mah bari si deku henteu teu kaluar. Wa min khalfihinna jeung ti tukangna itu awewe, bada ayakuna dina sabadayan bukti, bada ayakuna dina sabadayan bukti, naon al makta asalna mah al maktayu, naon al makta tumetepna itu jima, naon al makta tumetepna itu jima, wahidan eta wahidan anu sahiji, eta wahidan anu sahiji, jadi khobar yakunu, khobar yakuna ayakuna, eta wahidan anu sahiji titik. Faqolaj, faqolaj tuluy nyarita, faqolaj tuluy nyarita, saha al yahudu kaum Yahudi, saha al yahudu kaum Yahudi. Ma antum henteu pati-pati ari aranjeun teh, ma antum henteu pati-pati aranjeun teh,
ma antum henteu pati-pati aranjeun teh illa amsalul bahaimi illa angin eta amsalul bahaimi saperti pirang-pirang sato cenah kitu. Urang Islam ngaku cenah genan jimanana teh osok sari deku nangtung nangkarak eta mah anu ti hareup pahareup-hareup aya anu ti tukang gitu. Tapi anger maculna dina setempat dina al-maqta wahidan. Pakolat maka atau tuluy ngobrol itu Yahudi teh cenah ma antum henteu pati-pati ari aranjeun illa angin eta amsalul bahaimi saperti pirang-pirang sato. Lakinna cek Yahudi teh lakinna tetapi na ari kami mah lakinna tetapi na ari kami mah tetapi na tuh lakinna tetapi na ari kami mah eta na tihinna eta na tihinna ngajima kami ka istri teh eta na tihinna ngajima ka eta na tihinna ngajima kami abdi sadaya tuh nahnu eta na tihinna ngajima kami kabeh ka istri ka awewe ala hayatin wahidatin ala hayatin bari kana tingkah wahidatin anu sahiji. Jadi cek Yahudi mah abi malah teu loba kahayang teu mewah lamun istrina ti hanap abi ti luhur geus begitu kitu cenah ala hayatin wahidatin titik teraskeun ka pamang jam sabaraha di ayeuna 5 menit deui atuh wa inna najidu wa inna gitu lain najidu la najidu wa inna jeung sanyana ari kami wa inna jeung sanyana ari kami eta la najidu yakin manggihan kami. Oh ari tadi mah annasitum wa qaddimu li ampusikum eta mah ayat Al-Qur'an. Ari Yahudi mah cenah ge wa inna jeung sanyana ari kami eta lana jidu lamna lam taukid eta lana jidu yakin manggihan kami mah kami teh fit taurati dina kitab Taurat fit taurati dina kitab Taurat. Diteraskeun di taukidan anna kulla ityanin anna kulla ityanin kana yen sanyana anna kulla ityanin kana yen sanyana ari satiap ngajima kulana jadi isim anna kulla ityanin kana yen sanyana ari saban-saban atau setiap ngajima tuta anu dijima awas eta nana khobar anakna engke dipayun tuta anu dijima saha annisa'u pirang-pirang pamajikan. Kapan pamajikan teh batur mah aya nu 2 anu 3 gitu. Saha annisa'u pirang-pirang pamajikan lamun hiji berarti saha annisa'u pamajikan gitu wetos bae urang mah hiji tawarek 3 arek 2 sok atuh ari rek adil mah seperti Rasul. Tuta anu dicima saha annisa'u jadi naibul fa'il saha annisa'u pamajikan
goirol is nah eta goirol istilqoi goirol istilqoi bari salian nangkarak goirol istilqoi bari salian nangkarak. Jadi Yahudi masuk nangkarak be wungkul gitu istilahnya ti anak pemagana ti luhur gitu untuk loba tingkah kemewahan lah gitu. Goirol istilqoi bari jadi hal dijabarkan rokna bari salian nangkarak eta jadi khobar anak eta danasun kotor indallahi mungguh Allah subhanahu wa ta'ala indallahi mungguh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan umawi di dia cenah annasitum eta mah kumaha karep anjeun teh tapi waqaddimu li ampusikum mana we anu kira-kira maslahat heulakeun da mesing dipaksa ogenan urang permana hayang bari awewe di luhur atawa kumaha carana taros heula da kudu diskusi ari kira-kira mentak madarat mah nu biasa we ulah sok loba tingkah. Mungkin kapan diterangkan ayah hadis Rasulna ogenan sok sanajan annasitum jeung deui fokusna aya nu nafsirkeun annasitum teh rek ti mana bae atau kumaha bae carana asal ulah leuwih ti dinya ulah leuwih ti anu eta kapan urang masawahna eta hiji ulah kana salian ti eta kartos teu anu kuduna ka sawah eta jeung memang sawahna di dinya ieu mah kala meleweding kitu kanu sejen ulah lamun lawang payun eta teh kudu lawang payun ulah kanu pengker kitu di dinya teh jeung deui cek Yahudi dina Toret cara-carana ogenan posisi-posisina ge abi mah osok hiji we lamun nangkarak teh nangkarak sabab lamun salian teh eta danasun kotor indallahi mungguh Allah cenah kitu. Bisi panasaran saeutik deui 3 menit deui. Paak daba tuluy ngabohongkeun cenah. Faak daba tuluy ngabohongkeun saha Allah Gusti Allah. Faak daba tuluy ngabohongkeun dari akdaba. Tuluy ngabohongkeun saha Allah Gusti Allah taala bari maha luhur Allah al Yahuda ka kaum Yahudi. Kapan disampurnakeun Toret oge kunaon ku Al-Qur'an. Pakdaba tuluy ngabohongkeun saha Allahu Gusti Allah taala bari maha luhur Allah al Yahuda ka kaum Yahudi. Fafi hadhil ayati dina eta tetep fapil hadhil ayati dina eta tetep dina ieu ayat fa fi hadhil ayati maka atau gitu maka eta tetep fa fi hadhil ayati maka eta tetep dina ieu ayat nu mana nu tadi teh anu nisa hukum harsul lakum alayah dilalatun ari nuduhkeun dilalah nuduhkeun dilalatun ari nuduhkeun jadi mubtada muakhor tina papi hadhil ayati eta ulah eta dilalatun ari aya nuduhkeun ala jawazi ityani rajuli ala jawazi ityani rajuli sing kapahamnya di dieu bisi pajarkeun pabaliut nerangkeunana da memang Al-Qur'an teh nyampurnakeun kana kitab Toret kapan dina kitab Toret mah teu dimeunangkeun da cenah genan posisina geus we hiji da keur di zaman Toret ogenan lamun melak parekul di sawah ulah kalah kanu sejen da moal jadi dina arti lamun kana lawang payun eta geus kitu. Kan peda dina Toret mah disebutkeun anak teh
posisi nak bermainan teh atau melaknana teh geus hiji kitu. Kana liang hiji jeung posisi nak hiji carana. Ari dina Al-Qur'an kumaha kapan annasyitum. Kumaha bae carana asal melakna dina satempat kartos teu paham teh banyak kudu mah dijelaskeun. Sabab direkam ieu teh. Tapi di dia ku Gusti Allah pakda seolah-olah Allah dibohong. Jadi Allah teh ngabohongkeun ka Yahudi da sabab Al-Qur'an memang nyampurnakeun kitab sebelumnya, kitab sacana nya Toret. Nepi ka di dia diterangkan papi hadhil ayati. Maka eta tetep dina ieu ayat nu tadi eta dilalatun ulah eta dilalatun ari aya non tadi teh nuduhkeun ala jawazi ityani rajul itu kana menang ngaji makna hiji salaki ala jawazi ityani rajuli kana menang ngaji makna si lalaki nu geus nikah zaujatahu ka pamajikanana itu si jauzatahu ka pamajikanana itu si rajul si lalaki ala ai kafiyatin ala ai kaifiyatin ala ai kaifiyatin ala ai kaifiyatin bari kana anu mana bae cara tuh gini bari kana anu mana bae cara ari carana mah kumaha bae ngan melakna nojoskeunana majulna dina eta hiji kadanya bisi katerapan seperti monyet-monyet kera-kera diibaratkeun jalma-jalma orang barat orang Eropa kikituan tepugu homoseks lesbian campur aduk nepi ka timbul penyakit AIDS nepi ka ayeuna eueuh obatna teu aya obatna amit naudzubillah min dari corona mah kapan aya Covid mah tanyakeun ayeuna HIV lamun aya jalmi anu katibanan ku penyakit AIDS HIV terisolirna bener-bener eta mah amit nu mawi kade istri parjina ulah disina diculak colok teu pararugun tos bae ku pameget urang oge eta nu pameget ulah pake culak colok nu teu pararugu kana jadi penyakit amit naudzubillahi min dalik amit naudzubillahi min dalik teruskeun ka tah ti mana bae kumaha bae carana cenah ge wahalin jeung tingkahna wahalin jeung tingkahna carana kumaha bae anjeun wahalin jeung kumaha bae tingkah anjeun syaa min qaumin anu karep itu si rajul syaa anu karep itu si rajul atau si salaki min qaumin tina buktina itu ka kaum min qaumina si awas syaa anu karep itu si rajul atau si salaki kana hal kana tingkah jadi maf'ul behna kieu fa'ilna rajul maf'ul behna balikeun kana lapad hal kana hal min kiamin buktina min bayaniyah min kiamin bukti na eta marek bari nangtung wa kumudin jeung bari diuk tadi mah di luhur tadi disebutkeun bari diuk nya aya ke bari deku ari deku masiku dikitukeun tah jadi istrina nongeng pamegetna ti tukang gitu siga dog gitu dog non dog go gitu siga anjing geuning kitu mit-amit mantaros di mana-mana kalah nyerieun mah rek nanaonan gituan kamewah-mewah karipuh-ripuh
Terus deui wakuudin erek bari nangtung mangga wakuudin jeung bari diuk istrina pamegetna calik istrina ti luhur kitu nyalikan pameget sok engke praktekeun lamun geus nikah mana anu pangbetahna wastil koin jeung nangkarak lamun nangkarak kelemahanana pameget sok ripuh babari keluar lamun istri ti luhur bisa narimangan gitu wamin aya jihatin tuh wamin aya jihatin jeung tina anu mana bae jalana wamin aya jihatin jeung tina anu mana bae jalana ieu mah lain sanes sawahna lain anu dicolokna jalana aya anu jalana ti payun atau ti pengker kan lamun ti pengker kade eta bisi jadi wati liwat aya wati aya liwat ari wati mah ngaji mah sarua ari liwat mah siga homoseksual kana liang tai kade awas eta ti tukang arek jalana tapi kalah liang ti astagfirullahaladzim eta ulah panyakit bisi aya kotor AIDS atuh dari anu ti tukang mah sok paranti kapan gitu amit geuleuh lalawora aya min jahatin jeung tina anu mana bae jalana saa anu karep itu si rajul saa anu karep itu si rajul bari saa anu karep itu si rajul min paukin bari tetep ti belah luhur kitu lalakinana teh wa min non ulah aya wawuan min paukin bari tetep ti belah luhur wa min tahtin jeung tetep ti belah handap istri nu ti handap pameget ti luhur atawa istri ti luhur pameget ti handap cenah naon wa min waroin jeung ti belah tukang pamegetna eta marek bari siga ngadeku atawa bari bobo ngan kade nyalahan maculna ari jalanana mah teu naon kan lamun nyeri nyebut istri enggeus urang ulah dipaksa karunya da istri lain rek disiksa wa min kudamin jeung ti belah hareup mangga wa min kudamin jeung ti belah hareup eta mangga wa fi ai waktin tuh wa fi ai waktin jadi nerangkeun tina annasyitum teh wa fi ai waktin termasukna jeung dina anu mana bae waktuna jeung dina anu mana bae waktuna wa fi ai waktin jeung di mana bae anu mana bae waktuna saa anu karep itu si salaki saa anu karep itu si rajul kan kudu badami diskusi heula pilaili eta mah bade dina waktu penting wilaili eta mah dina waktu penting awin nahari atawa dina waktu berang aya anu ngalakukeunana siang aya nu ngalakukeunana wengi kan lamun siang kade bisi aya batur nu noong aya budak gitu lamun wengi mah kapan simpe engke diterangkeun ka dieu beuki rame tapi bet nu ngaosna beuki cararang ieu ongko cenah palae ngaos nu kieu badaan kana bari tetep dina sabada awas badaan kana bari tetep dina saenggeus yen bukti itu ngajima ba'daan kana bari tetep dina saenggeus atawa sabada yen bukti itu ngajima eta pisimamin wahidin eta pisimamin tetep dina liang
Fisimamin eta fisimamin tetep dina liang wahidin anu sahiji gitu. Da hiji nganu istri teh acan rek ngajaran nu liang saware deui ulah bahaya engke aya panyakit gitu dugi ka dieu heula. Mudah-mudahan aya barokah aya manfaatna. Mohon subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.